Pak Kodok. Halo. Ya jarak lu kudu sak dieu nya. Nya tuh. Pengingat. Advertising. Tapi Pak, iya baheula gua gak enak kita sah ingatkeun teh. Urang udah kanyar ieu. Anjing. Gen Z. Oh, Pak Kuy. Aduh, Pak Kodok sudah berkunjung. Oh iya, saya diundang tadi. Terima kasih. Ngedadaknya. Iya, ngedadak. Katanya mau ke Mariu. Aduh, Baru bawa ke sini. hidden gem banget. Pak Kuy. gue, aduh, pada nanya Pak itu tahun-tahun ini segaran cangkihnya waktunya. Time to fast berlalu. Asik. Let's serius. Terus emang kunang aku itu gaduh karepet naon. Sok dari ke Abah. Jadi kieu, bah, aduh. Tahun ke tahun teh, tahun baru misalkan, aduh. Kayak tahun hareup mah rek mulai berubah. Beak tahun ieu, tahun hareup deui berubah deui gitu. Di tahun seberapa? Di 2010 sih. Karena 2009 tuh mabuk. Tadi teringat. Cuman emang resolusi bisa dibilang resolusi di kalender itu jangan banyak ngomong lah, mending buktikeun we nya. Benar. Ku karya dan kesenian. Tapi beda kesenian apa? Dan kesenian apa? Dinya mah kan kesenian teh aduh lebih berat, lebih tanggung jawabna ada gitu. Wah, emang beloknya beda ya. Terus ya. Ya mah kayak orang ngomongkeun nya. Orang kayaknya kayak si A itu jadi dia bakal murung terus poek. Resolusi. Biasa. Terus kumaha aku sekarang? Tahun baru ada rencana planning apakah gitu? Misalkan nya standar lah tahun baru pemberiannya. Sih. Dan kayak kudu dibahas nah habis babakaran. Tah eta bener, Pak. Tidak ada di Al-Qur'annya itu. Lu menang. Bos. Edan. Mari kita nih, saya habis tahun baruan. Gelo. Kita gede. Deng. Perfect pitch. Perfect pitch. Do, misal. Saya deh guru vokal deh. Vokal place deh. Indra sa. Indra Gunawan. Indra Gunawan. Wah, kemarin Indra Gunawan sih. Pak Kodok, selamat datang. Ya. Aku bawa martabak nih hadiah tahun baruan. Aduh. Boleh dibuka? Boleh atuh, Oke. orang kebener napar. Tonalnya ge ya. Anu, gila. Iya, pan sok dijarokan lamun ka warung teh. Kamu ngelewat ka warung cia aing pas darawokan. Ya naon teh? Martabak, Bos. Roti bakar. Oh, roti bakar. Duh, urang teu asup letahna euy. Anjing. Pizza minimal. Norwegian salmon. Asli. Karek balik iya kan tadi di kota. Kota kami. Di mana Pak Kodok? Mari was. Why? Dentis. Anjing, dental care. Dental care. Siapa yang diperiksa, Pak? Baru lihat. Urang mah sehat atuh. Udah ngadum-dum dan hap-hapnya. Suka muluk yang suka makan itu ya. Bim-bim misalnya kan begitu. Banyak muluk kayak saya mah dan Anjing. Kat kepokal gitu. Anjing. Major. Sieun nabi 40 lah. Sieun. Ya aktivitas mah gitulah kalau tahun baru artinya harusnya happy ya ngadon ke dokter. Ya, Karena nggak tahu kenapa si tahun baru teh ngadon batu mah happy, ya ngadon gering. Kebanyakan kan ada tapi garingnya. lobana gitu sih ayeuna tahun baruan teh panutup tahun teh sok loba nu punten-puntennya loba nu kecelakaan gitu. Oh iya betul. Ya. Kemarin banyak bisa nih Tuh. kan. Ada pangeran Darah. Marakan bisi marati. Bisi marati. Makanya lu pilih dai. Juga pas malam tahun baru. Tiap malam tahun baru tingkat kecelakaan naik menurutnya. Betul, tingkat kecelakaan dan tingkat kehamilan juga naik. Karena cuaca mendukung. Ngomong-ngomong kehamilan, istri orang kehamil dis ya. Wow, alhamdulillah. Asli, Dikumahakeun anjir. tak? Biasa di setting. Setting dicuning. Curing karbonan lagi gitu. Alah. Pesaikeun setting. Bisa, we cing sabar we nya. Dia satu-satunya yang belum menikah. Pak Kodok udah, saya udah. Pak Akuy, saya doakan ya Pak Akuy ya. Amin. Tapi orang anak geus loba. Anak. Anak loba cenah Pak.
kaliakan anak urang eta. Oh iya, di orang geus netting dia. Begitu di toilet. Wah, aku ya. Pokoknya ke bapak aku, papi gitu. Papi. Dibulekeun ya. Dibulek. Emangnya tapi panggilan budak naon kemana sih? Papa. Naon bapak? Arwa. Mana naon? Dinya. Orang papa sarua. Nya, itu tak englai satu orang. Ya lawat tuh. Englais banget. Enak ya ngaran geus Cecep, nya disebut bapak. Sedih atuh. Ngaranna Cecep bener. Cecep kodok suwike. Tadi naik Dedi. Bising paheling buat orang Dedi Rohayadi aya. Jadi aduh, Jeung di kios. bising teu sopan. Bising teu sopan. Jeung Mang Dedi eta Mang eta. Udah kudu sakieu. Sakieu. Sope. Sampai. Di Alan tadi. Alah. Produser internal pisan kudu dijelaskeun hese. Jadi kumaha? Martabak, roti bakar nih. Kita ngobrolin tahun baru, cenah. Aku teh punya kererepat tuh apa bahasa Inggrisnya ya? Attention. Nah, 2000. Kau ulang. Obat can ini mah. Lu batin jadi si Ujang gaul dia ya. Anjing. Obat mana dibawa tuh Pak? Henteu. Oh, poho. Ya, paling manajer tinggal aing, Mbak. Ya udah ngomongin tahun baru cenah, Pak. Tahun baru teh mun asa dari tahun ke tahun teh perayaanna kitu. Jagong bakar deui. Tahun teh ngaliwat deui. Susukiannya biasanya jeung keluarga jeung naon. Nu ngorana darengdek teh ringan. Naonna? Darengdek acan tahun baru pret geus darengdek ringan. Bro, cing copot. Aya ieu suara kontroversi apa Pak? Nu kumaha? Botol bageduk trak. Oh, Tring. Punten tring. Bos. Eta dasar ya. Langsung dia dasar. Ayo urang mah kan jelema kolotnya. Masih kene teh cobaan mimiti gitu, masih kene. Anjir teh. Ingat terakhir 2000. Anjir lila pisan orang terakhir Icen kan? Wah, lila orang. Cobaan mimiti terus anu teh boga duit we. Geus abir meserna eta aya kene gitu. Numbung udunan. Heeh. Numbung udunan. Numbung udunan tapi yang mabok. Ente nambut. Lain boga ieu. Hayang gobok paras tapi ngan boga boceng. Ku aing mau lanti kotok nih gitu mah. Teu tonjok dadana 3 kali dak. Lieu koclak. Oke, cerita aing cenah hayang mabok euy. Ih sarua pas momen tahun baruan oge. Ini mah real life. Relax biasa. Baheula. Tahun baruan 2014 13 ke 14 jeung aing hayang mabok tarik. Padahal kan ke keos-keos teh nya. Angkatan orang-orang ke SMP sigana SMA. Enggak deh. 2014 mah orang semester 3 juga na. Lulus. Can, pan aing 8 tahun kuliah coy. Lulus SMA. Lanjut. Ngobrol wae romantisme masa lalu terus. Lanjut. Oke, lanjut. Jika tadi case-na sarua gitu hayang mabok tarik dengan boga duit goceng. Cik aing naik angkot sia tapi mundur anjing malikna. Tong jauh-jauh anjing teu cadas pangeran ka Cileunyi. Olap anjing di Cibeusi ge mana olap anjing. Tuh. Dia tanya, "Kunaon mabok naon?" Angkot mundur, Pak. Da mah nyarekan moal ditewak. Moal ditewak ge mabok naon cah? Mabok angkot mundur, Pak. Iya bisa jadi rujukan dah warga wargi. Lumayan. Nu ka anak muda. Nu resep mabok. Resep mabok ngan ukur gaduh Goceng. Artos goceng. Naik angkot we nya. Cadas pangeran ka Cileunyi. Mundur. Tapi mundur malikna gitu tah. Kapengker. Kacau nya. Tapi enak mah kieu bos, lain ku minuman bos, enak lolobana. Nah, Ku gilinding. Gelini. Gilinding. Benzo. Nu bahasa medis nama. Allahu Akbar lu kitu aya. Janji. Hap. Da baru kali ngomongna ngadono ah. Ngadono. Anyar Anyar aing eta anyar. Komedi ka ditu teh cenah. Aing ngobrol sareng lampu, ka ditu teh nu tiang listrik, nu tiang listrik teh parah. Biasana suka puskesmas, kangen ngiung-ngiung tah. Biasana mah. Oh iya, kangen ngiung-ngiung biasana mah. Kacau. Cek urang tahun baru tuh ya. Ngadono. Ada andepnya produk andepnya. Ayeuna mah loba nu andep euy. Indi itu apa? Lain mayor ya, mayor gede, sudah orang mayor. Ini mah dono ah, sudah. Dono. Oh, di orang mah lain neken cenah bahasa neken. Neken. Neken can. Anyar ngadono mah. Anyar ngadono mah neken. Ngadono. Tapi
Heeh. Tapi mana sih mimitina kalau misalkan suki-sukian, Harmoko kan jadi payu tuh. Harmoko tukang sosis naon? Harmoni. Harmoni. Anjing ngarok. Punchline. Ayo dah lucu di mana. Lucu anjing nu bieu mah teu lucu. Gitu. Harmoko nah harmoni ge. Padahal urang teh kudu loba ngeriung geura jadi ngobrol teh nyambung. Jadi teman-teman ini tuh baru pertama kali ditemukan. Tapi sama apa? Dan teh. Aya gria hareupeun gria. Hah? Anjing nyaho aing eta. Tah ye. Tong haja bos anjing gigireun Lawson cenah. Eta lain. Heeh. Terus Apa kan geus digantinya? Lawson baheula mah kan gria fashion. Oh, Jadi food and beverage di mah distrona bae dia gria distro itu food and beverage. Nu pas moving, non food jeung food. Tapi nama itunya Lawson eta Tanjung Sari, Pak. Itu masalahnya naon mempermasalahkan Lawson kan aing ngomong ke tahun baru. Kan jadi kana Lawson. Ya bodo amat usah-usah banget. Kau mikirnya orang geripu. Iya. Maksud aing teh kieu, Dok. Jadi tempat nongkrong baheula mah kan di Indomaret. Zaman urang baheula rek nongkrong tahun baruan teh di CK Taman Pleksi Bandung. Anjing Bandung banget. Aing mah Kungsi di dieu ge. ka CK Aslina jadi dia kan? seueur hiburannya kalau itu tuh bongok Oh. Aing teh loba numpang angkot mundur. Bener bener nambah. Tapi eta mimiti kenakalan di dinya nya. Urang mah urang kenakalan di dinya nya. Urang Bandung sih teuing nepi ka Bandung teu ulin tah. Nepi lah anjing. Lain baheula goblok. Nepi. Oh, nepi. Kan tadi cengeng anak. Head and JMD ya tahu. Internal deh bae. Tapi dan beberapa generasi pak itu. Angger terus urang terus ngomong teh tahun baru ngadon memotoran marabok rek naon teh padahal siang sarua baheula kitu. Gitu anjing bener. Bisa ngomong gitu. Ayeuna ge urang bisa ngomong ke budak-orangnya. Kuraneng mah motor teh padahal urang ge baheula tukang kikituan sarua. Urang gagandengan. Motor di gaur-gaur kan. Tahun baru teh baiknya di mana tuh Pak? Kuduna anu alus tahun baru teh Di imah we. di imah jeung Yang saha, orang kan jelas punya keluarga, my family, staycation. Tapi orang keresep nonton film. oh Film naon? baru warna pisan nonton film tahun baru. Si anjing Bantu mah party. Netflix teh gini, Netflix child teh nya. Aya kan istilah nama orang Jepang ning Pak. Heeh. Anu mengurung diri teh nu teu kemana-mana naon sih? Hiatus. Ya terus Noah eureun. Ikokomori. Koko. Ya eta lah. Eta kan Sibal Sekya. anu anjing di Korea anjing nepi ka Nah. runtah loba geuningan. Terus? Tapi orang teu kitu sih. Nyala mau misalnya bahasa Sunda pakandulan sebutnya teh. Komori lah apaan? No Sunmori. Komori mah Sundai Morning Ride anjing. Ya mana Sunmorian ke mana Sunmori teh memotoran isuk-isuk gitu. Sun teh kan matahari. Sun more More. tambah more give me more. Give me more. Sun more tambah rina naon? Ria ningalikeun ngabatur. Anjing. Dan Sunmori itu berarti ujung unjuk dirinya anjing gigi itu gini unjuk gigi jadi memotoran ditinggali ke batur. Ade, kemana teh naon? Teu naon? Ai boga mah, ai mampu mah. Ayo unjuk gigi mah lain kieu. Eta mah CS kamu. Ya aing hoream di bip anjing Pak produser owner ngomong aing lieur geus ngedit loba di bip si aku ya. Itu jok internal tapi kudu dijelaskan si aku tanggung jawab anjing tah mane bioho gitu. Ya kan unjuk gigi. Unjuk gigi tapi maksudnya itu unjuk gigi unjuk keahlian, unjuk keriaan gitu. Ampura jadi kan ayeuna loba jok anu maksud cek si unyil mah. Si anjing. Literal. Ditabur begitu tarik siapa goblok. Jadi Pak aya jenis jok ngapisuakeun naonnya? Oh iya, jika unjuk gigi kan padahal kan artinya mah artinya mah loba gitu nya general supply lain literally gitu nya. Jadi literally gitu. Jadi which is better kieu jiga kieu lah. Dan Jaksel. Ngaso banget dong. Anjing burn out banget nih gue. Siga misalkan kieu case nama kuy merenya nu bieu teh. Ieu bener diserius. Anjing serius. Disuruh istri nutupin pintu. Anjing jiga kitu, tapi divisualkeun, ditutupan ku hordeng anjing padahal ditah ditutupkeun gitu. Aya nu kitu anjing. Oh my god. Tutupin keran, ditutupan anjing ku kain lap dapur.
bikin teh tarik. Bikin teh tarik, teh ditarik. Kalau baru divisualkeun gitu. Itu kan mikir itu teu benang-benang tuh tadi. Namanya. Tarik namanya. Ya, unjuk kayak gitu, Pak. Unjuk gigi teh, si aku teh unjuk gigi teh lain kieu. Nah gitu. Mang saha? Nya. Nanti lo kalau lagi gini kamu dipacok ku hayam. Disangkana huntuna teh jago. Eta ya leuwih eta mah. Aya leuwih dong. Gitu kuy. Tapi ngomong-ngomong huntu sih ya geus di dental care. Oh iya, dentis. Ceritain gimana abis dari dental care tuh. Tahun baruan teh ngadon mariksa huntu sih. Soalnya kan kebanyakan mungkin udah keleutik udah hareup gula-gula. Oh budak ternyata nu ka ditu teh. Budak jeung pamajikan. Terlalu manis mereka jadi kropos gitu ya. Kalau orang-orang pan eureun cukup tadi ngabim-bim dengan dono. Jadi ente. Nya ente nama. Ngomong naon sih teh? Nya huntu, nya pokona mah. Urang mah kita kalau tahun baru teh jangan ke dokter huntu gitu aja. Sehat-sehat lah selalunya. Sehat-sehat selalu. Jadi jangan diperbanyak makan gula, minum gula dan makan gula. Tapi kan Pak tadi ke kotanya. Ke kota sana ke daerah mana jelaskan. Berarti daerah orang mana? Saya sebut ngarah lain. Kan bahaya tuh. Nya hiji kampusnya. Hiji kampus. Kampus elit. Kampus elit atuh. Jelas swasta. SPP nake 20 juta per semesternya. Duit bangunan nake Aya anjing. Ya emang kuliah di kuliah di Nini berapa duit bangunan. Nya tidak mah Mas Antren ternyata urang teh kaharupna Pak. Budak teh kalau dipingin jadi dokter tinggal itu udah resep euy tinggal teh. Ternyata dibutuhkeun ku batur gitu nya ngan dokter mah geus urang bingung teh. Kan panggilan kodok ya. Dok jadi kumaha? Jadi kieu dok. Dok itu mana? Dokter mana? Kodok di mana? Oh, itu bener. Lieur sih emang lamun berobat teh soalnya dipanggil dok sarua. Ku urang dipanggil dok, ieu ka di kabatur ngomong dok oge. Di Frogen geus aya nya hell frognya. Suwike nu eueuh mah. Suwike di sawah. Aya laguna. Mana anjing ka laguna. Aya lagu Suwike. Nah, podi anjing. Podi. Tapi intinya mah lamun tingnya orang Indonesia mah jika menuju tahun baru itu kan perpindahan musim teh dengan ngaconya ya. Di winternya ka ieu ka winter bahasana dina niji meureun ka apa itu? Ngiji usum ngiji ka pancaroba. Pancaroba masih biasa kan aya deui nu. Naon eta? Ngiji naon di? Ngiji jeung naon sih? Bahasa English teh. Usum ngiji jeung usum halodo. Halodo. Bahasa harita usum halodo panjang. Kesenian deh wae. Ieu can beres nyarita. Cerita goblok kumaha. Jadi maksudnya teh ke setiap pergantian tahun teh gering wae gitu. Kudu kan tong gering gitu karena ini kan tahun yang baru dengan suasana yang baru tapi dah anggar kan poek ada nantinya. Terus nya banyak ke BPJS ngomong naon anjing tolong tolong sapuin tolong bantuin aku udah di set up ini ngejoknya gimana punchline udah premis udah di punchline mana udah tolong atau gue sesatean naon atau enak ambak si anjing ambak tapi kita jangan jelaskeun babakaran di mana darna sok budaya mana babakaran ti urang leutik gitu sih sebenarnya mah. Tapi kan orang lebaran, bos, babakaran mah. Oh iya, kalau misalkan besok libur orang untuk party, ya, orang dia mah. Ayo lebaran terjadi party. Terjadi semua. Kumaha ya? Mohon maaf terjadi lebaran. Lah, Mas Dengdek teh kan. Aya non teh fenomena hasem kan. Hasem kupat. Oh nya. Kumaha sih? Nya ibu-ibu teh. Jadi kan geus nyieun kupat harita basa lebaran terjadi teh. Meureun diisukeun hasem. Mau untung kamari mah serempaknya lebaranna bareng kan nya kabeh anu kamari maksudnya teh hari itu maksudnya rek gimana ini gimana tolong bantuan anjing punchline hese anjing tolong ya maksudnya bareng kabeh rek ormas manapun gitu rek ormas manapun aing sieun salah bi rek ngomong ieu anjing tapi baheula urang geus aya nu anjing teuing telat pode urang telat teuing gancang teuing 10 hari anjing bedana. Eta gamana? Iya si anjing deui cek aingnya bener kan berudak mun si aku geus nyarita sok aduh. Mun lebaran bedana 10 poe anjing.
Cuma lebaran Upin Ipin beneran. Di Arab gitu teh. Oh, Yaman jeung Mesir ge beda nangan seberapa menit atuh. Beda adan hungkul, mani 10 poe. Anjing. Ini komedi. Dono ieu mah. Terbalik saku ini. Iya teh. Oke. Dan teh 2024 loba kejadiannya berita-berita anu anjing ieu nasional. Viral Bramas. Dimulai Pilpres. Oh, Pilpres utah. Mau mungkin Pilpres di Sumedang unggul kan. Se-Indonesia. Nggak nasional kan. Jangan pan Sumedang teu boga presiden. Ke presiden Tanjung Sari heuh. Apa teh presiden Tanjung Sari sa? Ara. Kadang tahun Ara dia presiden Tanjung Sari. Jadi kumaha Cikodok kali ya. Cikodok. Kisah-kisah 2024 tentang Pilpres. Aya kejadian anu mencengangkan deh. Lanjut. Si anjing tiis. Nya, si aing hese mun tapi nya setelah beberapa kali nyoblos poek wae sih urang gue. Ini golput anjing gelap. Hah? Golput. Wah, teman coba jatuh. Cuma ngadrek nyolokan teh druk. Apa yang bilang meeting sana naon eta sana. Biasa we di kan ieu gitu. Oh, pas nyolok. Kureng. Anjing kureng. Kureng, Pak. Akhirnya mah da kemarin teh hayang namanya seorang pemimpin. Bener ninggalikeun maneh teh ka warung urang atuh balanja naon kita Pak abdi teh menang gaduh ieu kieu ieu mah eueuh secara langsung gitu. Ya, presiden teh tuh turun ke warung urang, itu yang dibeli tuh, karena bisa foto. Tidak boleh di warung saya. Aja jadi promosi. Jadi dia tuh salah satu owner warung. Ngeri. Namanya Putra Laksana. Kalau yang perlu ndog asin ke Cecep. Dia tuh owner ndog asin juga. Lokasinya strategis. Strategis banget. Di depan UPTD-nya. Iya. UPTD Pasar Bako. Ngelihat kalau ada, betul, UPTD. Kalau ada anak muda yang nyangeyeng, itu depan rumah warung saya itu biasanya. Tempat nyangeyeng katanya. Suka banyak yang dina poek. Itu budak orang tuh malam tahun baru suka nyiar teh dina poek ya. Nah, coba. Kalau dalam alun nyari spotnya yang paling poek. Di Duru pasti. Itu sama motor bertiga ya kene. Reptil. Di orang zamanna reptil di mana naon tah? Rempet tilu di orang mah. Carua kan. Tapi eta ya kene beuki ka ayeuna. Eta permasalahan teh eta marana teh Blink-182 atau Green Day teh tiluan wae. Kan bisa. Beda anjing jeung anak band macam tiluan wae reptil kan Green Day atau naon. Eta masalah teh mah kudu tiluan. Apakah emang kudu tiluan? Bener bisa wae opatan baturan kan dibawaan. Bisa opatan. Nah kudu tiluan wae bade jeung standar 2 depan alun-alun. Dina poek, sugan teh awawena atau eueuh. Eueuh karopa kuaci dengan kitu kan pulang. Terus jangka tiris-tiris mending ka dieu. Anjing. Nya misalkan isuk-isukna teh lamun urang pernah lari kan, kecangkang kuaci teh loba. Cangkang kuaci, cangkang kacang. Urut icen meureun peutingna nya. Jeung urang oge aneh, Pak. Alun-alun di Batur mah caraang kan alun-alun. Di urang mah poek alun-alun Tanjung Sari teh. Aku ada sarana kritik. Cek kamu, cek aku jeung Paya, lamun alun-alun urang teu di pageran ngaruh teh. Kan urang di pageran ya. Kayaknya eta gunana karena urang teu pagar tah. Soalnya di Sumedang geus teu pake pagar. Ujung Berung geus teu make. Ya pertanyaan langka euy. Alun-alun Bandung geus pake karpet. Anya urang teh geus we kitu tah. Lamun misalnya teu di pageran, teu di pageran teh nya di pageran. Jigana bakal ada enjoy. Iya. Bakal ada enjoy jigana. Ngaruh teh jigana. Sih orang ngali alun-alun Ujung Berung pageran kuy. Ada alun Bandung, alun Bandung aya coy. Aya belah mana? Eta mah nu keur diomean meureun. Oh, alun Bandung eueuh. Alun Sumedang. Geus eueuh pager. Teh maksudnya dibikin cang, terus dibikin nya pageran lah di siga tempat diuk itulah. Jika tuh berarti geus maraju nya. Heeh, batur geus maraju. Jika urang sia boga urang teh gelo tahun sabar aya. Saya Tanjung Sari nu mikiran pagar alun-alun urang itu gelo. Respect untuk Pak Kodok dan pagar alun-alun di pikiran tah. Ieu calon dewan. Harita cat Masjid Agung biru ge urang mikiran, nah kudu biru cek urang teh. Anjing detail banget. Asli. Filsafat banget ini. Filosofina naon biru? Biasanya masjid warna naon sih? Identik hejo. Hejo atawa krem sih nya. Krem hejo. Marmer. Tapi orang lamun cicing di Masjid Agung. Oh jadi alun-alun teh berhadapan dengan alun dan Masjid Agung. Maksudna teh
kenapa alun-alun selalu gelap nah gitu. Jadi di pararake nu amam kacang jeung nu ngadono tadi. Nah, ya. Sudah mah gitu. Terus kenapa harus poek gitu? Nah, kenapa harus poek? Harusnya terang gitu. Terang ya. Minimal nya kieu juga kieu lah nya. Ya. Kalong boy. Nah, jadi Di Batman. Kieu tah pakai mic 3 sewak tah podcast udah lu lengkap. Dengan riung. Yen set-up-nya. Kan Jadi kreatif Rame, nya. Ngadono ge kan teu kapanggih. Tanjung Sari Kota Podcast. Kota Kecamatan Podcast. Tanjung Sari Kecamatan Podcast. Tah. Dan pikiran kadinya aduh. Jadi pilpres kumaha? Goblok, ini jauh teuing. Bapak yang terpilih, tolong Pak, itu saran saya, alun-alun teh pagerna coplokeun we, lampuan we, cing ieu. Cing caraam Gebrai ya. Cing gebrai ke tukang suuk ayakeun Pak nu dieu, suuk kulub. Seukulub. Kita mah acara-acara tertentu Nya wayang. Rajaban, nya Maulid Nabi. Enak mah setengah wayang budak ngeband. Oh, ngeband enak tuh. DJ aya nama jadi wayang padahal mah teh Di Tanjung Sari DJ jarang ya. Aya sia, teh anjing cik aing rek. Orang Tanjung Sari DJ Acara DJ DJ-an. Aya. Tolong. Anjing atuh lah yang ngomong gede. Ulahnya. Mana mu acan pilpres gua. Aing teu ngarti pilpres mah Next. Orang karena orang tidak terpaham pilpres maksudnya orang milih Ya, presiden. Milih tapi. Milih lah. Milih. Kalaupun ada teman-teman yang golput juga ya bagus nama ke TPS, bukan teu datang. Lebar cenah mah si suarana bisi disalahgunakan. Suaranya nanti jadi suara false. Lah anjing udah dipaleskeun mana kan. Benar. Suaranya silung. Suaranya silung karena golput. Tolong bantuin. Ini pancelannya kemana nih? Obrolan ini ngaco sekali ya Allah. Ya itu mah gitu Pak Aku. Cuman harapan bener di barudak orang mah banyak. Tapi yang kemarin teh ningalinya beberapa visi dan misinya teh standar, masih kesehatan dipajukeun ka mana cek urang teh. Oh benernya. Puskesmas aja kalau misalkan itu karunya teh ku kan tabrakan ke puskesmas, dikadek ke puskesmas, anu kepacok orai kemarin ke puskesmas, balik kita bisa ditangani karunya puskesmas teh, jadi harus bisa mah puskesmas teh alat-alatnya teh lengkap lah. Nah nih, terima kasih kepada Cirebon ke mana kan karunya. Masuk. Kamu nu kapacok orai kumaha teh? Kapacok orai sebetulnya mah ada dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu yang pertama pereda nyeri. Yaitu yang tadi diparakeun teh ngadono eta teh. Pereda nyeri lah kan dipacok Aisyah menghilangkan kudu bengkak, pereda nyeri dipacok. Temen geus pernah can dipacok orai? Iya, acan. Heeh, ku eta pereda nyeri tapi revisi bisa salah sanyawa aing mah eta sih. Pereda nyeri berarti nya. Pereda nyeri, amoxilin. Tapi amoxilin teh harus bijak menggunakan. Naon sih ngobrolkeun naon nih? Anjing jadi ngebahas alat kesehatan anjing. Amoxilin teh anjing. Ta dokter Hari bener. Ya mah saukur ieu eta ubaran ku daun katuk ya. Suka heuras anjing. Pak, biru geuneuk. Lanjut Pak Aku. Ya anjing ubaran ke daun katuk cenah brai mun anu dipacok orai. Tapi soal itu mah memang nanti nyolok mah alhamdulillah teh sekarang udah enggak banyak yang golput anu anjing gitu. Tapi aya pilihan barudak ngora teh gitu. Si Komeng. Ya, Eta bener. Anjir si Komeng. Apa Komeng? Ternyata fenomena banget eta Pak Komeng. Pak Alfi namanya. DPD-nya. DPD. Iya. Dan itu mendapatkan terakhir 5 juta gitu. Suaranya 5 juta suara ngalahkeun beberapa partai loh eta. Padahal saya independennya teu boga partainya. Eta dia menelisik teh. Burung banget. Lanjut Pak, tolong. Nya aneh beda ti batur. Beda ti batur di foto oge pan. Di saat batur garagah kan. Ya. Da urang ngadono. Dari banyak eta teh kita urang terkenal teh wabuh lah. Bener pasti kitu kabeh. Terus eta mah jigana di setting berenya atuh kudu kitu atuh henteu sih. Da bingung soalnya daripada anu teu bararawu ieu sebenarnya rek DPD, DPR atau geus anu wabuh we. Komeng menggembirakan rakyat ini mah. Karena kebanyakan anu kabarege nu DPR dan kitu loba nu golputna DPD justru full. Milih kasih Komeng ngungkul gitu. Betul. Ngeri lah politik. Next Pilpres. Enak naon? Si Komeng nya eta nu rame. 2024 dulu tuh pas Pilpres tuh jadi yang fenomenal tuh Komeng. Pemilihan. Mam dulu. Pizza dulu. Pizza lah. Norwegian salmon, sosis bakar, udang rebon. Sok baca lah kuy. Rokok, baca lah bisi poho. Ngerokok. Oh, anjing ngerokok euy. Udut.
Sukodok mau rokok ngan 2 batang, tinggal ya pada aing sok mentaan berenang jadi diminimalisir. Padahal nggak baru. Meuli warung. Lanjut. Oke. Apalagi Jul? Kuy. Wah ini banyak. Hei jarak mik. Oi. Banyak sih tahun 2024 mah. Anu ke rame teh nyanu viral-viral di Tanjung Sari naon tah. Sugana aya info nu rame-rame tahun 2024. Bilang selingkuh weh kuncinya deh. Selingkuh. Perselingkuhan? Iya. Viral di TikTok. Orang Tanjung Sari? Selina. Orang Tanjung Sari aya nu selingkuh viral di TikTok. Tanjung Sari aya nu selingkuh viral di TikTok. Tah baik jadi trailer Tanjung Sari aya nu selingkuh viral di TikTok. Anjing. Tanjung Sari aya nu selingkuh meh viral di TikTok. Naikkeun engagement ame viral. Terus datang ke jualan ka ditu nanti gitu, jualan produk. Sok ceritakeun. Selingkuh kapange viral. Udah gitu. Memang teu rame sih biasa tapi nya daripada poek kurang teh ngomong ge nya geus. Oh. Ini usah selingkuh. Orang selingkuh tuh karena orang teh alumni Playboy baheula. Edan. Siapa yang enggak kenal Muiz? SMA 1, SMP 2 dan lain sebagainya. Orang teh Playboy. Tapi kurang mah. Kan icon Playboy teh kelincinya. Mun ente naon? Bang Barongan. Aing mah Bang Barongan icon Playboy ini. Entak si Erika beruntung, hai sayang, beruntung banget kamu punya suami mantan Playboy. Orang setia, Bos. Benar, orang benci perselingkuhan. Karena orang boga background lah, banyak ceritanya lah. Aslinya ulah. Tapi kan main Facebook. Enggak, orang Salam interaksi. Naon? Salam interaksi. Langsung goblok dagang. Naon juga? Aing bingung anjing. Tah jelema macet teh babaturan aing ngakonten kabeh. 2024 ternyata lagi lame FB Pro ya. FB Pro. Jangan melihat ke belakang. Lain maksud orang. Info pertanjung sarian kan sok aya di grup Star. Ternyata kumaha Pak? Urang kan teu. Oh, jadi sok aya nu info-info nu misalkan hal-halnya kecil juga misalkan nu hayang kiripik misalkan kudu ka grup eta ningan neangan naon ka grup eta. Oh, gitu. Info dong cenah sok aya nya dina grup. Urang teh dina Facebook mah biasana urang mah jual beli sih kayak jual beli handphone, jual beli motor. Oke nu nanyakeun tiba-tiba ada yang tahu salep ini enggak anak aku sakit diposting dina apa itu? Tolong Facebook. Dong bantu. Bukan Facebook. Namanya seputar tanya. Bukan seputar Star. Itu kan media alusnya jadi. Media alus itu adminnya babaturan orang kuy. Nah, CS ente. Itu orang nanyakeun CS kamu. Tanda tanya. Teman. Nah termasuk soal ieu teh. Nah, tadi teh perselingkuhan kan itu sok aya di aya. Viral oge. Viral ternyata di seputar Tanjung Sari yang selingkuh. Lagi? Orang Tanjung Sari ada yang selingkuh terus viral di FB Pro. Lagi? Nges anjing. Karunya acan selingkuhna. Ya itu dapat rame sih Pak sebenarnya teh anu bagus ya si Star teh. Cuma anu ngaco. Mana we anu kagungan teh hoyong gas 3 kilo abdi gaduh cenah taya. Ngan pado gitu kan Bandung. Aya eta mah sagas abi nya cenah. Waktu di komentar teh di gerebukan di komen teh. Wah. Oh. Blunder tuh berarti namanya. Kapan dono? Oh bener karena gara-gara neken gitu ta. Jadi ngajual gas, dijual di dina FB. Ieu mah kegedean aslinya di FB-nya gitu. Caritana teh naon lah pokona mah. Gitu. Oh ternyata kieu. Tah cenah. Ieu mah info cenah ka ibu-ibu peruk eta nu sok ngomongkeun ieu cenah. Eta teh cenah ngomongkeun moal teh tukang kade cenah misi teh hoak. Eta si ibu udah ngomongkeun teh aya di komenan ngilu. Da pasea di komen. Tetanggana, caing parep-parep imah mah geus pasea di komen FB rame ya tuh. Ari kudu teh lain di. Udah Bu, jangan di sini kadon. Oh sikat Bu. Jauh. Caing teh tawuran ke di komen. Jadi kita jual beli naon gitu. Ya kak astagfirullah di komentar dinya kuy. Goblok. Jadi pas saya padahal tetangga dina Facebook pas saya ai paharep-harep tah. Jadi gitu poinnya 2024 kalau ada masalah teh langsung lah ke jelemana tong ngomongkeun di tukang apalagi di sosial media karena sosial media itu sensitif. Benar. Urang nyeun status rujit ka saha atau urang teh keur ngarilisnya emosi urang dirilis dina status dibaca ku batur nu nyeri hateun geus lah kira-kira rilis lagu eta we. Maksudna teh emosi bukan aing
jaksel banget. Dikeluarkan gitu. Jadi lanjut. Kira-kira lu nyirin 100 status nu teu parenting mah tong diposting lah geus mun edukasi anu priogi ieu tah bae di statusku ieu mah hari ini gal no kah itu mah teu kudu lah lieur makan Indomie aja nya masih ya. Gimana hari itu hari ini aku lagi makan Indomie di sini anjing rujit. Hari ini aku lagi diburu warga nih madok gas dulu kilo. Karek apa informasi. Eta info mantap. Hari ini aku udah madok gas. Aduh unik pisan kawanina. Nah, eta lalaki jeung kawanina. Bete kada. Urang yang deui apa? Maksudnya ngeposting ngejual gas. Terus bener-bener madok. Tinggal nanti indung napisan. Jangan eta mah sia gas mama sudah. Aya dijual. Atuh kayaknya leuweung pan. Waragi. Isin abi. Rek iraha tuh nyarian status teu parenting teh. Ya itu namanya Pro itu loba nu salah interaksi urang teh kan abi teh Facebook teh kan 2007 nya. Terus urang teh jual we Facebook teh. Beli deui kamari teh. Oh, bisa jual Facebook bisa dijual? Eueuy anjing. Oh, goblok. Tolong sugan teh nya. Sugan teh anjing jiga akun. Aing teh nyaho da aing gampang dibobodo teh, Pak. Gampang hipnotis ya didinya. Teroris tolong. Gampang pisan. Dek ya. Ini suka teh anjing dijualnya soalnya akun Instagram anu dijualnya maksudnya teh follower Facebook dijual anjing jang naon mukakeun aib beureuh limansa nya. Tapi ya baturan urang ba aing konyol-konyolnya baheula keur mimiti boga Facebook tah baturan aing teh karek main kan si anjir jadi konyolna teh si beranda teh disangka profile manehna. Jadi tiap aya batu nu nyin status kumanehna di komenan disangkana ka manehna. Aduh ambekan kumaha di komen. Naon sih kenapa kamu? Tah betah kira-kira teu ngarti kana sosial media dan kecanggihan teknologi terbaru mah geus cararicing geus mending kene ku uleuh daripada pi omongan batur. Jadi itu juga si akui kesna nyin status di marukana merenya manehna hungkul. Jadi misalkan aing anjing bete poe ayeuna disangka teh ka manehna we nya tah eta teh lain ka maneh anjing goblok teh disangka ngewol ka manehna nya beranda kan tah nyin status ge tong kitu geus kira-kira pipaseaeun mah di komenan kabeh murugan ka manehna Ki Hajar Dewantara teh bakal lewe tah Ki Hajar Dewantara teh geus ngabangun pendidikan kita berpendidikan tah tuturihan Dayani teh eta teh luntur kudu kitu mah naon sih istilah bala wall to wall anjing WTW-an yuk. Tapi aya kan anu ngechat ning di Facebook OL yuk. Aya online. Oh iya. OL pan online nya. OL nya. Heeh nya. Ya itu mah eta urang teh hayang balik ke Facebook teh wah kumaha ye warga Facebook saya teh ningali kebanyakan babaturan anu lila teh araja keneh di Facebook teh. Sirah nangis dugu cenah si ieu. Weh kumaha lur damang. Anjing pengkor cok. Jadi suku nyeri wae. Aduh teu sehat atuh kitu nya. Resep ya anjing teh nya masa lalu. Kadarnya. Halo guys, kata-kata hari ini. Anjing tak loba enak mah dina kitu teh 2024 teh ternyata momen-momennya aduh ada bapak-bapak yang itu bapak-bapak sih loba. Loba nu alay anjing. Cek si Unyil mah kieu cenah. Bib cenah ka aing teh mun maneh nu si Iwan kerung sih. Nonton timnya gitu si anjing naon jadi gitu goblok dah. Emang nyaritakeun si lain bapak-bapak maksudna teh. Anjing tolong atuh tolongin atuh anjing. Pria matang. Anjing. Lanjut terus kumaha? Jadi poho carita nata. Jadi si Unyil nyarita kieu. Bib cenah ka orang disebut Habibnya. Padahal mah anjing teh sanad kenabianna kita apal tina palang dada menang manggih aing masa. Bib cenah. Yeuh sateuing babaturan urang cenah aya nu alay dina Facebook cenah jadi aneh cenah heureuna teh teu lucu cenah mun maneh mah mun kieu mah jigana urang cenah toleransi keneh cenah maneh tukang heureuy tah jadi di 2024 aya nama loba anu baheulana cicingeun. Nah, saprak aya FB Pro. Karena ngejar konten gacor. Jadi aneh cenah. Jadi jelema cicingeun jadi kieu siga teman kamu kan. Kata-kata hari ini kan terus maksudnya sarua oge sih jeung TikTok. Misalnya TikTok kan loba kreator. Cuman meureun kan Facebook mah lebih ngadaerah gitu.
Jadi loba nu unik gitu tah. Unik man. Antik man. Asli nah, soalnya orang yang mau bikin video ke tuh ngedit sampai 2 jam atau mikir anjing kumaha cara musik Marvel. Oh sih. Ini mah atuh Ngedit video serangan Magic Marvel kumaha. preferensi minimal Joko Anwar. Anjing. Hanung Bramantyo Asli. Jeung si Alan. jeung Alan Sebastian. Asli lah. Ke detail. Padahal konten namanya konten Putra Laksana, referensi Marvel. Nonton 20 bari jeung pamajikan nonton teh. Diputer-puter terus. Nah, ari batur kan. Halo guys, tetap semangat. Geus sakitu 2000 nu nonton teh. Gagahnya. Anjing saya teh parah anjing aing teu bisa narima kieu. Urang atuh euy pro anjing. Hayang ieu mah hayang jadi konten kreator. Orang butuh duit nah. Anjing bener. Mamung. Nah, jadi di 2024 sampai 2025 teh ternyata usaha teh Ya, masuk ke dunia ranah digitalisasi 4.0, 3.0, 2.0 dan 1.0. Karena lupa siapa anu live TikTok atau macam-macamnya kerda kan itu nah weh. Nonton teh sabaraha gitu. Kasih sapi enak. Gipna teh nanti na TikTok. Paus goblok. Belum mere paus aing butuh duit coy. Mere paus aing teh. Paus hayam naon coy teh. Mencarekan. Itulah pentingnya pendidikan. Anjing, poin itulah pentingnya. Jadi harus kita teh orang kolotnya kudu harus dancing in the ngibingan jam in the world. Benar. Dancing in the world. Nyana? Bang non bang. Dancing in the world non artinya? Ngigelan zaman naon bahasa Inggris. Ngigelan zaman. Zaman naon ya zaman. Zaman zaman. Hah? Age. Dancing in the age. Sah, goblok dog age. 420 age, my age. 21 Jump Street. Itu bisa bahasa Inggris malah ulah. Berarti zaman digitalisasi menurutnya. Karena lamun misalkan teu bisa jualan, ana mah bisa kabeh dijual. Mana joget ge bisa dijual. Naon? Joget. Oh, joget dan gitu. Aya nu gipna aduh ya Allah, ini sugan. Undur-undur na payu. Undur-undur naon? Siap, anjing ngacapruk wae aku mah angger. Undur cenah jadikeun undur-undur aya sia. Bener, Bos, di Shopee dijual. Oh nya emang teh lagi undur-undur mah ubar eungap, urang pernah. Tapi kan ku zaman digital. Oh, di online ke benernya di Shopee ngajual undur-undur. Undur-undur. Anjing kumaha ngirimna Bos ini di frozen food kan tinggal baheula tinggal ngala di handapeun imah gini kan. Imah bilik. Heeh, jojodog. Undur-undur minta uyah sagandu. Anjing padahal ti mana uyahna undur-undur. Engke digentian deui 2 gandu. Anjing ngabobodo undur-undur. jadi aya teman-teman yang belum ngerti jadi ada mantranya kalau ngarang undur-undur teh yang barusan diucapin sama aku. Anak-anaknya 80-an. Kalianna mau nyaho jigana anjir. Urang mah ngalah undur-undurnya. Tapi undur-undur mundur teh. Nya pernah bikin kata mabok teh eta mundur. Kumaha CDI? Salah masang CDI nya mundur. Rodokna di setting motor anjing. Kan karena lagi unur-unur atau berarti lamun maju mah aju-aju aju-aju nyungkeun uyah saganu. Engke lamun entos beres di pasihan 2 gandu terus we 3 gandu. Padahal nying 9 naga lain teh boga uyah ti mana perusahaanna naon. Unur-unur teh dasar manusia tolol. Uyah. Tapi mantrana gitu deh. Tapi mantrana gitu. Itu mantra itu adalah sebuah mantra gitu. Ya, tuh eta. Anjing di mana ada tanya mantra eta. Ayeuna mah udah ada, udah enggak ada tah 2024 yang kayak gitu udah jarang ditemukan yang ngalah undur-undur anak kecil. Tumila juga udah punah kayaknya mah. Tumila juga kalian juga tuh Tumila mah pasti apa kasurna kan beda kasurna. Oh, kasurna kasur kapuk. Orang kasur kapuk. Tumila Diadu boxer kan Tumila teh. 2024 ini Kakadalian juga udah enggak ada, Pak. Kadalian iya. Ini ada. Ini gini nggak suka. Jadi berangkat sekolah sih suka baroda seni ininya teh. Pajarkeun ubarnya teh harus pakai kuda cenah kadali. Iya. Biar cager padahal mah. Tapi ke berangkakan nomor nyeblak terus ya mah. Keras deh masuk gue nya juga sawah. Letak sawah. Urik suku teh ubar teh ku minyak gorengan. Teu boga hand body. Hem, aing mau ngomong lagi hem body. Kaki pecah-pecah masih ada. Perpecahan suku teh ringan. Balilah kita cek eta. Senal lah ya bedogan. Rombeun. Pajarkeun cenah senalna ya bedogan. Jadi rombeun. Cikodok unik oge nya. Ceritana unik si anjing. Sulit digapai anjing. Aku mau batur hungkul ngacapuk teh kieu deui mah teh. Ngobrol jeung temo pan kamari ge. Aya kunaon teh lieur anjing situ ieu sirah doger monyet anjing. Dag dog. Sempat stres. Jadi sebetulnya kodok itu
salah satu personil band. Gelo eta dibawa-bawa. Di bawah. Kalian ada yang tahu Depan Turas yang sekarang bandnya lagi viral? Tahun 2024 Depan Turas Depan naik Turas, daun. Depan Turas. Dia adalah pemain bassnya. Pemain bass dulu. Tapi teka pake. Tinggal Aing saprak. keluar bareunghar anjing teh. Oh, si kodo keluar jadi balalenghar eta teh eta. Band surfing eta. Uya. Surya sanggarna Surya naon sih? Surya Pikri. Surya Pikri. Ikon Tanjung Sari eta Surya Pikri. Pemuda daerah Pemuda daerah yang mengangkat yang Tanjung Sari. Kecamatan Tanjung Sari. Ya lo urang hayang atuh gitu Orangnya hayang. Kak bisa lewat FB Pro lah. Bisa lewat FB Pro maneh ge. Ku aing didoakeun. Jangan menjadi orang tua yang menyebalkan pokoknya intinya. Asik kata FB Pro, Bos. Harus progresif. Soalnya kan aya ieu teh anon teh capaian-capaian Targetnya. poin-poin gitu. Jadi Ada targetnya. meureun kapicu orang hayang capai target ieu teh kudu alay. Bingung sih orang. Tapi konsumsinya loba, Pak. Loba. Anu kalau itu teh. Masa aya awewe emang geulis, Pak. Coba ningalikeun tanggal cau gitu. Ternyata wah keren sekali videonya. Keren di mana anjing? Nah, Video tanggal cau hungkul. Gitu, keren sekali. Iya, teruskan lanjutkan Kakak. Aing 2 jam ngedit ngomong keren. Anjing pada referensinya Marvel anjing. Ngomong teh si Midun mah semangat Kakak. Gandeng cai itu semangat. Kalau dikirimkeun. Urawat tetep. Tapi dari semangat aja paling geuleuh ke lesu di semangat. Dicing lah. Tapi benar euy. Tapi 2024, Pak. Kan orang teh nya sudah berumah tangga gitu. Aku udah punya anak, mau Berarti, 3. Doain ya teman-teman. Ngurus budak beda sih eta mah. Oh, parenting karena mah sangat saat tangat coba dek kau doa saya dapat tulis kata lah sore matalah dia sama aing pabalelol wae mun ngare mun ngomong aing pabalelol wae kan kamari geus latihan. Hese kumaha ngalatihanna latihan mewing jadi kadang kalau mau mewing ka 2024 teh loba nu latihan mewing Lain mewing ini kentob. Udah jangan maksa lah udah mewing yang juga Jepri Nicole mana mau bisa geus Gitu Yosua biasa mah. Bentuk weh. Jadi ngomong naon diadu di ditu keluar teh nggak latihan yang ngomong sih bener lah. Alhamdulillah berapa menit ini Bapak? Anjing. Waduh aing. Kayaknya mah tuh menarik. Aing rek main award anjing tingali. Tapi iya nanti kamari oge kan Bernadia tah. Kan Bernadia viral bos tah. Jadi nama banyak band yang selek anyar nete taraje nincak hamalan. Jadi tolong bantu atuh kumaha nyaritakeunna. Aya band anyar tapi gancang naik nete gitu tah eta teh kumaha tipsna. Bernadia. Salah satunya Bernadia terus Sal Priadi. Jadi lagu-laguna teh nya ibaratnya teh mewakili perasaan banyak orang. Mewakili perasaan banyak orang. Khususnya di tahun 2024 yang banyak kena mental health, mental illness dan mental blocking. Iya. Nah, itu mental blocking, offset. Tapi eta urang Si anjing. Sal Priade Bernadia urang teh nyaho nyanyiina salo karek kamari urang. Tapi urang apa laguna? Vokalis Ariel. Lagu iya. Oh iya jelema teh cek urang teh. Bawa si ieu anjing 7 pemuda Taman Langit ini. Coba tuh dai baheula. Kata gue cenah lagu vokalis Ariel. Urang geus Sal Priade. Berarti laguna naon atuh Teh Sal Priade teh band apa ngaran band apa? Solo. Ngaran jelema gitu. Udah dengekeun. Soalnya apa tuh budak urang nonton TikTok. Dan ini lagu mungkinkah teh dengan Eta. Mungkinkah? Nah tanya. Oh, eta jero pisan jero mah. Nananut puta anjing. Ngomong pas keur. Eta mah dua lagu dijieun. Mungkinkah dunia ini berputar? Oh beda. Anjing. Maaf. Aing sok itu deh. Si aku si anjing mau timbul ku aing. Benar. Mengingatkan. Maksudnya tuh mana tendensiusna aduh anjing ofensif. Lamun aya nu salah teh si aku mah ngahajo di kitu didorong-dorong meh aing ka jurang anjing. Cek aing bejaan we mu eta mah 2 lagu dihijikeun heup eta kudu. Anjing. Siga ieu kasus Gus Miftah kamari. Nu mana? Ya pana cek ieu teh mah di dieu mah ngaluruskeun atuh. Gus Miftah. Tarakolan we patah ieu. Heeh anjing. Apa eta mah kasus eta mah teu nyaho urang. Angka sok ngobrol duaan. Skip we. Kamerana ka dieu kan we ngomongkeun
Tapi 2024 gus-gus-gusnya kabehnya. Aya Agus, aya Agus. Anu teh? No. Oh teh cerita Agus. Agus lepas tangan. Iya di bip euy. Agus lepas tangan. Agus lepas tong di bipnya. Sok aja indah. Aing rek ngomong. Agus. Emang ini naonan anjing. Tapi menarik deh kabari berita teranyaranya. Jadi pas viral tukang es teh aya di ieu teh di pengajian. Agus mana ieu teh? Soalnya loba ya. Nu es teh. Viral es teh. Tapi heula ieu disclaimer heula. Mitoha urang ge Pak Agus Papih sanes Agus Papih demi Allah habib sanes Agus Papih mah kan 2024 lain Agus Akuy ya ge Agus Akuy amun Agus Papih mah tuh mah mertua kesayangan aku sayang banget sama mertua aku itu mah si baik terbaik kameranya. Ini mah Agus yang viral yang 2024 itu sok mangalajeng kan sabrak bila es teh jadi cenah di pengajian aduh sadeu ngarapode ya pengajian deh loba es tukang es teh. Yang dibeli. Berharap dihujat gitu. Es. Kebayang lamun urang mah dibalangkeun dari. Ini gitu dah. Ya jual goblok. Mau anjing. Si Unyil ada harita ngobrol. Jadi eta mah disclaimer ya nya. Jadi si Unyil nyarita cenah lamun harita teman aku juga teman wadok juga. Jadi lamun si Unyil cenah harita nu nangeui es teh dina sirah. Dia omong goblok-goblok ku batur. Cenah aing beda carita ku aing dibahekeun kabeh nu banget. Nu sia. Kapangungkeun. Ngerinya. Si Unyil eta mah cerita si Unyil lain abi. Setipis naon? Setipis naon tisu. Kesabarannya si Unyil mah setipis tisu. Ningali babaturan maju ge anjing ka aing langsung konfirmasi. Temen aing tinggal temen aing. Senggol bacok bisa. Senggol bacok eta. Terus kumaha eta viral teh jadi loba nu jadi loba nu ngantri. Coba nu ngantri we dagang es. Eta ekonomina jalan. Tah 2024 aya kasus nu kitu keren teh. Keren lah. Itu sih cukurang. Oke. Aing bingung. Kumaha tanggapanmu? Enggak usah aing teu bisa menanggapi. Pak Kodok. Bagus lah bisa umroh. Ya udah, skip. Bisa umroh kan. Sieun sia ge sarua. Sieun mung aing. Kono mah dagang naon lah ge mah. Dagang mercon ge surungkeun bersirah. Jadi dagang mercon. Merconmu belum laku. Ya jual goblok. Oke. Insyaallah bubar tah pakajian. Tahun baruan bos itu nya tadi diproduce orang tuh lain zaman orang mah lain mercon Apollo nya Apolloan dibelitkeun dipotongkeun anjing ngablesat aing Apollo eta inget tidak aya mercon dipotongkeun si aku mah teh ngajailan batur teh diblesatkeun jadi ka mana we kitu budak bangur atuh si aku kan budak bangur anjing ai urang mah Kemang Gedang ieu aman Kemang Gedang teh firework ya lama anjing mun ngomong aing ngomong bahasa Inggris eutik anjing tah dengekeun printer tuh enan euy ulah jauh jeung mi anjing teu ngingetan sakieu teh naon printer enak kita ngaranna hah prompter atau prompter naga badakuy ulah jauh teuing ka nu mik da si anjing teh benang dicarek podcast juga nu karek dua kali euy mah sadar diri we aing teh tadi kieu cangkeul beheung da aing mah SOP anjing dia mah kumaha ke mikna parti adan ngeratuna di dia tarik balok ini kita ngomong-ngomong adan aing boga cerita saja kieu menyangkut tahun baru 2025 oke. Ya orang ngadopsi carita carita batur dan carita babaturan oge jadi mararabok jika kitu posisina alun-alun Tanjung Sari dan Masjid Agung mararabok neken tarik merenya 3D itu 3 dimensi yang minuman ada marpel banget anjing lanjut Ikan tuh anjing. Lanjut. Dok kampura dok orang si Kodok orang baru yang berinteraksi jeung urang digana kesal sekali sih. Aslina ya. Aing bingung ka mana arahna deui. Lanjut. Gini ngomong-ngomong tahun baru aya nu mah bok harita hareupeun Masjid Agung tapi mah diadopsi kurang caritana sih. Masjid Agung nya. Hareupeun Masjid Agung kan alun-alun mararabok di dinya. Ya anjing aing neken dari pisan hayang nembak aing jadi nembak teh bahasa nembak teh utah. Gitu. Teu kuat hayang nembak anjing.
Aing next aku naon aing man mabok ini mabok lieur. Aing teh mau bedil angin we. Da kabong jelema maboknya wajar we ku aing teh da aing meresep komunikasi gitu teh. Karena jangan bahan podcast, jangan bahan cerita ini kabar. Lanjut. Disclaimer anjing. Meh teh di bip aing. Pokoknya aing mabok anjing mau bedil angin pan maboknya. Depi ka beurang anjing jam 11 meureun mabok teh. Saya teh nyaritakeun aing teh. Aing mau bedil angin mabok nakan tarik hareupeun lawan ka Masjid Agung ya. Anjing nggak nih gandeng nu selawatan deh. Udah mau bedil angin ting naon mereka teh kaganggu jelema teh. Dia naon anjing sarana naon ditembak jam 11 beurang teh. Rek nembak manuk kira mah dina luhureun kubah masjid. Bledag anjing kana speaker masjidna kana tawa. Dak jol Allahu Akbar Allahu Akbar. Ditanya naon eta teh? Eta teh nu subuh anjing mengpet. Adan subuh mengpet anjing kagoder ku pesto meureun. Anjing eta ku aing ditembak manuk bledag asup kana speaker. Jol Allahu Akbar Allah. Naon eta sarana naon? Oh cenah nu subuh tadi mengpet meureunan cenah adan. Dar. Kerei kolong. Era kieu. Bae garing ge anjing. Klasik pisan. Dan penting seri si akuy. Patokan aing mah seri mun si akuy seri lucu. Adana sesakama. Adan subuh meureunnya jadi kieu meureunna carita nama. Adan subuh mengpet meureunan. Teu kaluar. Adan subuh teh katemak tadi rek nembak manuk kudu nembak speaker, ditembak dar kudu Allahu Akbar. Jadi nah anjing jam 11 geus adan gitu ternyata adan subuh mengpet tadi teh kagoder gitu. Jiga itu ting bukurna. Si aing teh nyambung. Teu linear si anjing mah. Mengma lah, mau ke Mengma. Keur ngarti ya yang Mengma. Mengba lanjut. Kita mah ngomong kudu mabok 2024. Kumaha Mengbal kemari timnas atuh. Anjing serian we. Cek aing sih aku anjing teh yang cerikeun naon sih mah kitu anjing penyebar fitnah anjing. Goblok. Aneh. Asia mah seri goblok eueuh artian. Sakitu geus di komen kamari, "Bang, bagi-bagi cenah ketawanya tak dengekeun." Sia teh menjadi perhatian nu kali teh. Urang ngajelaskeun seri euy, jiga ngajelaskeun rasa ya sih. Anjing. Semoga komen mewakili ini dijawab sama aku. Kemarin Ate kan bilang itu yang podcaster yang bertiga itu dibagi-bagi dong ketawanya cenah jok internalnya tah bieu dijelaskeun ku si aku. Ternyata hese cenah ngajelaskeun rasa seuri teh. Ngajelaskeun rasa mah hesenya. Lamun alasan bisa. Alasan. Ngan kelah. Itu konfirmasi kasih itu. Sok, lanjut komen. Cian ngomen anjing eta cenah. Kuno komori. Leuwih ti sakali. Oh, si Muis naong jelema nu keur mani mah leuwih ti sakali cenah aing saksina. Cek aing dijempe sia pan ku aing dicaritakeun deui pan hiji-hiji atuh. Kalau pengalaman keur keburu gitu nya. Oh, naong nu mani naon 2024 geus aing teh naong nu mani. Naong kelakuan batur. Naong masa depan. Anjing dikeker kana speaker masjid. Spirit speaker banget. Speakernya cepirit. Speaker busiat. Kalau anjing. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ini menarik ya teman-teman. Kalau yang enggak menarik, enggak ya juga. Jadi ini teh sampel contoh yang naik angkot mundur. Itu nama tidak naik angkot mundur nya. Mereka mararabok mending naik angkot mundur. Tak iya aing bieu jeung si Kodok jeung si aku itu Sumedang naik angkot mundur jadi kieu ngobrol ke mana we. Mereka mau ke Mengbal. Oke. Lumayan tuh kan. Aing mun ngomongkeun Mengbal mah geus paling jago aing apal Oliver Kandida. Edang ora pisan eta. Da aing geus eueuh deui eta. Jeung kapu oven anjing. Aing sok ngabahas naon kick off. Mas kana cireng eta ge. Paketek kulila. Sok itu bahas. Kumaha timnas? Aku kan sebagai pandit football. Reidonya. Timnas kamari emang ker rame sih ngan kamari tah anjir Piala AFF. Nya. Lempungnya rada. Terakhir ngalaman naon Kamboja? Laos. Terakhir Kamboja teh. Yang Laos teh serinya. Soalnya senama eta mah. Yang mending mama aja. Jadi ya itu Laos memang permainannya
Yang menang ya. Coba ngobrolkeun bola. Ayo wifi non maksudna ya. Itu wifi. Ini terama kita berarti ke Maretnya. Terdei teh. Maret. Terdei. Ini ngerti bola teh. Teu deui sarua aing mah anjing. Ini intinya mah timnas urang teh edan lah sakitu mah nya geus bisa ngelawan Jepang. Weleh ge. Gitu. Urang teh boga tim sepak bola mengbal. Urang teh tapi bule kabeh. Mengbal apa mengbal? Mengbal. Bal-balan. Ka aing juga ka jelema nu pego si anjing mah. Ya, kan aing teu ngarti bola mah. Jadi aing teh lain resepnya ka bola teh teu paham. Apa teh offset, aing menu ka ditu kol Owen Didak. Terus teh Subasa Ozora. Sa kiperna Subasa teh aduh anjing podi saha sih? Wakashimatsu, Wakabayashi. Cibi Marukocan. Lain bola anjing teh marmot. Lain dah hamster. Hamster. Jara ini Cibi Marukocan nih nu hamster mah. Naon? Hamtaro. Anjing sararalah. Bener apa nada ieu teh tah? Jelaskeun dok. Anjing, cara subcircle ya. Klakson anjing mun aing tiap ngaliwat ka Oh, suka dok. bener. Lamun anu eta tah urang kudu buru-buru ka asup ka imah we. Aduh hese euy internal. Ieu jok internal. Kayak jelaskeun bae. Jadi orang lamun papanggih jeung batur teh urang make nada klakson teh kieu. Tet 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 tet. Tah, nanti dijawab ku si ieu tiap di warung. Oi, cenah kitu. Kesenian. Daripada ngobrolkeun bola. Soke bola heula ente kayak nyambung ka aing. Kan aing sebatas Dida jeung Oliver Kahn unggul nya hana. Kapu ngomong-ngomong klakson. Anjing. Sok. Ayeuna mah kan loban unik di mobil truk. Oh iya. Oh, Telolet 2024 ada klakson Telolet Om. Jadi bener nu fenomena barudak leutik teh anjing tak komo nu kagede bage uning kan sok loba nu ka ieu nya ka masjid ieu teh. Ya, baru. Masjid. Terus sorry. Al-Jabar. Tak loba budak leutik ngajalajar teh. Terus Marentah yang di klaksonan, Pak. Meh naon teh? Hiburan anjir. Hiburan? Heeh. Oke tuh unggul. Gandeng perasaan urang mah. Lamun bisa mah kalau aya benan lah siga tina film naon teh. Nu ngagitar nang luhureun mobil teh. Gitar Hero. Asup deh aing mah. Naon anjing ngagitar hadeupeun mobil emang aya gitu? Man Make Puri Road. Apa teh? Anjing Anjing lain budak sinema hese. Anjing. Apa teh? Man make. Dari mana apa? Nya pokona mah eta lah. Si hungkul, cai aing si hungkul. Anjing. Aduh lain budak sinema. Lain budak sinema si anjing. Tontonana tuh anjing. Aing edit dina Canva anjing referensi Marvel. Postingan nu nonton ngan 20 siki. Badijang dulurna kabeh nu nonton teh. Sok tontonan karunya teh Putra Laksana. HP Cina deh. Oh, HP teh Cina tah. Tiongkok. Tetangga, Bos. Kelebihan. Si anjing. Akan aya Natarunya aya selamat tahun baru. Eta merayakan berenya. Hah? Merayakan eta si. Oh iya, tetangga saya. Kebetulan juga Ibarat lebaran menurutnya. Lebaran. mungkin soalnya orang merasa kalau ada Natal teh. Soalnya kan mereka merayakan, ya orang merayakan Angpau. gitu. Sok aya angpau. Jarang sih ampau mah, cuman kolaborasi sih sebenarnya mah. Ngerahareun pasti aya. Terus siga good time dibuka teh ranginang aya. Memang sarua asa itu ge. Gendar. Kongwan tapi jarona gendar. Bola kaput biasanya jerona teh dengan kongguan mah. Lih bener eta indung aing tukang ngaput banget. Tah, Sok lanjut eta. tah. Jadi naon sih materina? Nataru dan tahun baru. Ya teman-teman kita juga aya nu nanya ngarayakeun Natal kan. Kudu support teh Lighting lampu tapi na dikata hareukeun. Nyupport na kumanya selamat Natal gitu we da urang Tapi kan bi kaumin bahwa minkum cenah aya paribasa dengan siapa yang mengikuti kegiatannya dia termasuk kaumnya. Kumaha coba eta. Oh iya mah. Skip Pak. Soalnya itu ngajak Natal orang ngajak Jumatan. Ayo orang ngabalancing atuh. Anjing. itu. Ya itu nama. Gua diajak. Hah? Khotib mulai enak. Sakti heula soalnya. Urang teh nanya kieu, kok ari Natal mah toko muka teh. Oh, kalah ada rame sah. Kemarin aing ngetup. Pan eueuh jelema mana lebaran. Ai mana agama naon cai teh? Ka mana we cenah aing mah? Wah, eta tolol anjing betul aing. Anjing. Ka mana we? Eta sintetik a priori anjing. CS pisan soalnya kami. Oh, seangkatan. Jadi toleransi beragama urang mah dan bagi gigir Kristiani kan, teman-teman orang Islam KTP mah. Gigireun tah ya nu Iya, Yahudi kan?
Jonis rangkal apa namanya? Behemoth anjing, agamana behemoth ya. Jadi kalau misalkan ada Natal tahun baru teh bener-bener di ieu sama teh Imlekan. Wah, geus party urang mah. Di bare donat, dodol, dancing aja. Dancing in the age. Tadi kan kudu ngikuti zaman. Soalnya sok budakna kalau Natal itu sok ngobrol jeung urang. Budak nasi Teh. Sudah pinjam gitar, aku mau nyanyi di gereja cenah. Yo cai teh, pas jasad cai teh. Dedet bener-bener campuranna. Di sorana halus, Pak. Ya halus biasanya. Kan latihan wae kan. Kan latihannya gitu. Jadi ritual keagamaannya itu bernyanyi kayak gitu. Matakna toleransinya gede pisan. Urang mah berharap kalau tetangga teh beda-beda agama gitu hayang mah. Beda suku beda agama anjir resep segala teh. Ngomong teh siga jeung sawang we dan itu ngomong naon sih teh tapi resep urang belajar gitu. Harita pernah aya bule ka warung. Kumaha tah? Oh. Anjing, pamajikan. Iya kisah 2024 ya teh. Aslina sieuan tah. Pamajikan teh. Cing. Naon itu Tanda naon teh? Tulung. Aja English. Boleh ka warungna cenah tulung aya English. Naon sih urang teh? Memangnya jago bahasa Inggris jago? Aja atuh. Di Inggris 3 tahun atuh. Oh iya sastra Inggris. Anjing. Hamzar. Kan geus Thomas Shelby tapi Anjing. Pablo Escobar. Wah. Oh naik sana. Anjing naon? Anjing aing handog. Butuh endog cet yes. Wah, 2 kilo. Yes, 2 kilo. 2 kilo cet please. Pamajikan aing teh. Ngomong naon cet 2 kilo please. Yes. Anjing. Where you come from ya? I'm from OC. Oh. Orang Australia. OC teh belah mana anjing? Oh, Australia. Yes, oh anjing langsung ngobrol. I know Harry Kewell, Liverpool. Yes, my hero. Coy. Oh, you know Hitler? Lain my uncle. My hero, my uncle. Tapi udud sih euy. Kita nahan duit gitu-gitu. Udud. Anjing juga merek duit goblok. Smoking cigarette. Smoking area. Good. Soalnya kan ududnya teh beda. Hari mana dalam? Eueuh cengkeh naon cenah. Aban 34 teh. Naon? Samsu anjing. Oh, jadi Samsu. 234. 234. 234. Samilikio. 1 2 3 4. Rice, yes, thank you, sir. Anjing. Orang mana tuh? Teuing orang Karasak, teuing orang mana eta mah. Tapi jadi boleh intinya mah keur berkunjung boleh teh ka Tanjung Sari, ka warung si Kodok nah gitu. Jadi orang mah menerima rek Nigeria, rek Gabon, Tapi aing postingan sih lah lucu sih euy. Nah obat kami menyediakan anjing ngecara buruk demi Allah postinganna naon sih. Soalnya kalau di zaman digital gini kita misalkan kayak roti bakar, diskon gitu, rasa coklat. Anjing biasa wayanya. Roti bakar Iran bersama rudal Iran. Anjing. Yo sih mah gitu iklanna tah. Ngaca menjual teng wajah anjing. Para view tah ada gitu. Itu jelema teh gelo. Teman ditanya, ayo terkenal. Ngical para view sudah. Hah? Oh iya, pamajikan bikin tanya para udah cerita hakam kerja. Atuh komedi. Ternyata ngaruh komedi siapa? Kolot. Garing. Jadinya kalau misalkan bener ngupdate status apapun batak jadi pirata kade siapa? Karena banyak anu ningali postingan urang ternyata jelema anu urang teh apa? Oh ya? Cenah kamari teh rokok aya cenah eta. Mana eta cek cenah ieu. Cing saha cek urang teh. Gitu berhasil eta ngumpan kana jelema teh apa? Ya, urang teh berarti jelema apal di mana gitu. Lain followers urang teh apal deh gitu. Masalah Antimo sama itu juga kan. Antimo sareng Marimas teh tiasa bobo. Coba aku sih ya. Oh, aya nu meuli kitu, Dok. Aya disebut resep cenah. Oh, Antimo jeung Marimas dihijikeun. Ka aing datang rek meuli Antimo jeung Marimas berarti kotok hayang mararabok mah. 2024 mah menuju tahun baru juga itu ini dipakai naon curang perjalanan jauh sih. Jadi gini teman-teman untuk 2024 kalau kalian anak muda yang senang bermabuk ria datang ke aku nanti sama aku dicariin ada obat mabok terkeren. Jadi podol kuda yang pertama datang tuh yang baru gini nih. Dioles dikanu irungkeun. Eta teh efekna teh anjing kojor tapi dihakan saeutik tuh kudu. Jadi si kodok teh lieureun karunya nu boga warung hayang Marimas jeung Autan dihijikeun. Autan Antimo. Antimo bae salah bae. Anjing pernah coba eta. Autan mah anjing pernah nyobaan. Batur maksud teh. Lantai oge bersih kok beuteung sok. Oh, sok ku Autan usus 12 jari kamalana. Naon lantai bersih kunaon? Lantai bersih kunaon sia anjing ngacapruk. Kebaiklin. Oh, baiklin goblok cenah ngomong baiklin.
Autan sia. Autan mah jangan Sugan aing membersih lantai. Wah ini bade busiat kuda tadi. Buskuter ya. Heeh, tak efekna kieu aing ngomongkeun autan. Yo ngomongkeun bayi clean. Tolong. Minta tolong, mau disapuin. Nah, ini tuh penyakit 2024 yang baru ditemukan sama WHO. Namanya penyakit apa? Tolol. Ini penyakit tolol. Ini teh penyakitnya teh kayak ngaranca bang, ada subnya. Ada ranjing, mararonya kada teh penyakitna teh. Tadi sih ke kojor anjing terakhir ada ngekin kata teh. Anjing kojor anjing. Kojor tuh meninggal am. 5 Maret lagi closing. Mu aing 2 jam deui tong ditutup. Oke, kita penutupan aing punya temen dong. Ya. Kita iya bijak yang closing, materi closing. Temen aku dari Yaman, dia udah lama. Kita ada penampilan sedikit, saya mau nyenget rokok, nanti dia suruh main gitar. Boleh gak? Boleh kan? Boleh gak? Boleh ya? Kita sambut yang meriah. Nice. Teman Ismail, teman semua di sini yang Kakang Prabu dia. Oke. Dia tuh anak ajaib. Jago bisa nyanyi umur 18 tahun. Bisa request lagu tuh? Request lagu bae ta, Bos. Namun bisa mah lagu Natal tahun baru make bahaya cenah ulah. Oke, baik. Jadi dia tuh pemain gambus, teman aku dia. Followersnya loba kayak dicek we. Buat teman-temannya Kesa. Siapa nama kamu sih lupa? Kakang Kesang badak, kesang leutik, kesang lemut anjing. Jagoan pokoknya main outna. Sok orang rek nyenget rokok sih lah main gitarnya. Mainkan Kang. Nah, main merah jadi Arab. Na. Request salah tuh Pak aku yang naon. Lagu tahun baru Kang. Anna ya salam anna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar anna. Allah kulli shay'in qadir. Goyangna kumaha. Cek berapa tabah Bos? Ayo tinggal rokok. Joget lah. Selamat tahun baru. Aing hebat. Aing tadi geus nyeri beuteung aing. Coba lu buru aing rek nyanyi anjing caca nyenget rokok. Selamat tahun baru 2025. Buru-buru dulu dong. Yang mana di tahun baru ini kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Harus punya resolusi. Anjing gila kamera resolusi goblok. 4K anjing jeung 60 fps. Nah ini dia followersnya banyak, dia teman aku, dia keluar negeri terus. Silakan lanjut, aku mau nyenget rokok ya. Lagu naon Kang? Lagu naon sama Bandol tim itu. Lagu naon request. Mau lagu naon? Cik Cep Mumu, cik request Cep Mumu. Rasulillah apa tuh? Bi Rasulillah. Bisa foto nana. Bi Rasulillah. Bi Rasulillah. Iwal Badawi. Bura. Ingat ketiga ya. Jangan deh sakade. Sok jadi 2 3. Bi Rasulillah iwal Badawi. Ya anjing tak apa. Main solo. Soloyo. Sini mesirnya. Ya afwan. Apa ya? Syukran. Selamat tahun baru kita. Iya. Oh. Gagah tuh penutupan 2024. Saya ngandung ya. Ada orang Arab. Kita berdoa aja. Nyede sakali deh. Mau satu capek ah. Kan kita kan
akhir tahun baru 2024. Urang salawat. Mana ngomong, mana mah rada tarikan lu coba. Sok cinta nih ngomong bae. Meh berkah panan kudu salawatan heula. Benar. Penutupannya urang salawatan bi Rasulullah deui. Berarti nikah kudu sih, Pak. Geus bae. Oh, sekalian tutup ya. Oke, sambil mendengarkan salawat. Ya, sekian dari kita. Saya Ismail, Saya akui. Saya Kodok. Kodok Ngorek, dan ini siapa namanya? Kakang. Kakang. Kakang Kesa. Kakang Kesa, Instagramnya apa Kang? Kakang Kesa. Buat yang nonton nanti harus nonton video ini, keren ya. Sok Kang. Yuk, salawatan nanya. Siap. Pakai dubbing lah. Lu simpen di dia atuh simpen. Kita kadenge nya. Oke. Yo, Mending simpen. Ini orang ya. Rekor. Arek minta bantu ka mana ge. Sok. Oke, Jadi siap. palas gitar ayo. Rasulullah deui. Untung bebas nu terkenal di Yaman hari Kita ini. teh pernah ieu atuh mendalami samroh. Oh iya. Cik lagu naon cik? Erek mah nari juga urang duaan di dia. Japin. Sarua juga sarua. Terkenal nu di ieu bahasa harita kan orang kuliahnya gitu di Kairo. Nah, nu pas semester 2 terus diajarkan dosen. Kalau kita Mas. Beta. Kan tadi judulnya salawatan. Oh, baik lagu. Lagu. Salawat. Lagu Arab namanya. Bebas nu terkenal bentuknya. Ya, enak. Alhamdulillah. Buru-buru siang. Naam, ana uhibbuki fillah. Khair. Khair. Ya, nam. Antum takwa. Ana insyaallah ya wah. Ana ikut. Bahasa Arab jago, Bos. Keren ya. Bilingual. Bilingual bener anjing. Bilingualnya, bilingual ya nya. Bilingual. Bilingual itu lebih dari 3 bahasa. Hah? Jangan di go live naon. Pan geus close leh. Nah, close. Geus. Beres berarti. Beres.